Aduh. Kamu teh umur teh sabaraha tahun ayeuna, Sen? 21. 21-nya. Ari kakak kamu teh itu sabaraha tahun? Ari si Belin sabaraha tahun? Taruh 1. Wah. Bulan? Taruh 1 ku AA. 5. Cenah wengi jam 2.17 jadian. Nya. Tapi da tos ieu deui teh tos henteu deui abi babaturanna mah. Nah, mun sakedeung teh. Nya mun geus waktuna kitu ai kamu da ai jodoh mah teu apa teu teu nu apa. Cenah arek hajat nabadoger monyet. Kuda Tapi lumping. jujurnya ai kamu lain adik kandungna nya lainnya. Adina aku mah. Ye serius ieu mah jujur ieu mah ulah. Serius ieu mah jujur eueuh drama naon. Kamu lain adina. Adina. Ye serius. Hah? Mirip tuh. Ya emang mirip tapi kamu kan bukan adiknya ya kamunya. Adina. Ye serius atuh bohong-bohongan serius ieu mah mode serius. Tong serius teuing atuh. Ya maksudna kamu sanes Alina Berlin benernya. Adina. Sumpah. Sumpah. Iya maksudnya sanes Alina nya. Cek saha emang adina. Teu aman nebake bohong kemarin mah pada mainna. Heeh adi urang berarti. Ya sanes drama kan ieu mah. Korong naon barudak arek maroe korong. Mana sepil foto keduaan namun emang adina aya teu? Ayah. Mana? Iya. Jalan. Oh. Ogat Jampang udah Sunda tuh. Beda beuteung nya. Bener, asli serius tak urang mah ieu. Ieu mah pasti jelema ieu mah pasti orangna moal teu pikeun ka maka bener ieu mah. Di saya beda waktu dugi ka jam 3-nya, ka jam 3 ka jam 2.40 lah wios ka jam 2.40-nya. Kemarin aing omongan teh da ngobrol ieu mah ngobrol lah nya ngaler ngidul. Milarian naon kamu? Cenah yang ningali foto. Kasuri. Ini bener lecek orang baru dah. Yang mana nih nya? Iparku ternyata jodohku cuma. Enggak tuh kamu mau ya heula nya. Mana HP ninggal atuh? Tuh, foto berdua ini. Mana kan jelaskeun jumkeun. Iya foto berdua. Wah, eta teh. Tah jeung si mamahna Berlin mah. Iya Neng. Neng. Penyawios nya aman aros unggul. Tapi Neng ayeuna terus gaduh pamageta can maksudna kitu terus aya. Terus aya nyangcang. Ai sabun teh sebenarnya mah. Tapi sebenarnya nama teh nya pas ngadangu kabar gitu bade nikah sareng si teteh.
Abi teh langsung milarian Sultan Dubai. Nah aku mah Ya, barudaknya langsung milari Sultan Dubai ya Abi teh. ya jujur itu Sultan maksudnya kan Sultan Dubai kumaha kamu Milarian. Kan haja tarik bareng jeung aja sih itu Teh. amat terjadi jadi kieu nya sen jadi kan nyalah bayarnya kakak kamu rek saganya itu mah da amat apalnya eta kakak kamu apa lain jadi kan manehna teh mutuskeun lah jadi kan misalkan mun ku adik kan kumaha enak kelanjutannya terserah da akan capek emang jujur lah lanceuk di dinya babarian emosian Beda. nya Tapi hatur nuhun tapi hatur nuhun. nya heeh Hmm. ya intina mah kieu we ari kamu geus aya nu nyangcang Keur milarian Sultan Dubai aya nama. ojang kamu enak Nya, soalnya da nuhun ama tepuguh ka itu hayang ka dieu hayang. nyantos nyantos nya kayak gitu mah ya baru aneh ngomong serius tapi kan baiklah itu jadi we. Ay ngomong serius nah. Awal misalkan saat aku te wani ama kira di dia Ieu si papi, papi Asep. Eta mah aya Sultan Purwakarta. ya tong di sebat-sebat paji tong sebat-sebat gitu abi isin bios we eta mah abi mah eta mah di privasi we eta mah paji agren paji privasi paji Asep berebet kan nya Iya. nya terus terangan tapi nyangkilah kamu ge bakal terang nya saha gitu kan intina mah ama aya sakit penting ayeuna detik ayeuna bari ngungkapkeun ya bari ngungkapkeun ya semenjak abi nyantok aa lah dasarnya sahanya semenjak abi papendak dina TikTok jeung Tesena kan baheula nih nuju abi sareng Tesena kan osok baheula lagi nya nuju di rumah nih kan ya emang geus aya rasa jujur jeung daripada Asep daripada jeung ieu nya daripada jeung Berlin abi mah lebih kenal kene jeung kamu kan mimiti oge Bohong. emang kenal kene jeung kamu ti keur baheula ning eleh wae ku kamu dengan baheula apa teu basa teu pikir ke bulan puasa Eta teh sampe meh kenal jeung si Tebe jeung si Teteh. eta mah can kenal mah Oh jadi jeung Neng heula. jeung neng lah sumpah ama cing daek teu bisa init kan jeung kamu mah kan jeung bulan puasa kan jeung kamu kan anjing pagi Iya tapi jeung Berlin mah semenjak ayeuna kieu maksudna jeung neng mah kan ti baheula ti keur sok PPKN kene eleh wae ningin ku neng bulan puasa kungsi dengan istirahat tapi kagambak sebenarnya mah teh sampe mehna. nya Ngomongnya. Oh, tapi da agen yang lebih milih si Teteh daripada Neng. dan teu aman tos teu aya hubungan naon Nya kan semuanya mah lebih milih si Teteh daripada Neng. karena wong ieu makan eta terbawa suasana mah kan ieu mah jujur we kieu eta mah intina we urang mah nya intina kieu we Terus lamun ayeuna teh jadi jeung si Teteh lompat ka Neng deui. nya maksudna teu kitu kan bae eta mah nek percaya nek teu nek narima nek teu nu penting mah lamun misalkan boga perasaan ka neng jujur tapi ka ayeuna nek kumaha tah mah sakitu we Enggak mau nanti si Teteh mikirnya Neng teh adalah ipar adalah maut. Neng mah kurang kumaha nyelehan Neng teh. menyantos aing teh mah amat coba naruh sungkul we menyantos satu istirahatnya boga perasaan ka neng teu moal nampi Dah, makasih Umi aya perasaan, kasih Teteh aya perasaan, kasih Sage aya perasaan. Atau teh gerak. nya maksudnya mah jujur ieu mah disaksian ku kabeh lamun misalkan perasaan ka neng nampi moal Sawengi gitu sih Teteh disaksian ku sabaraha ribu mata. Angger geuningan beresan. nya maksanakan kieu neng apa masalahna
lamun misalkan gitu abu ke perasaan kan yang nanti mual kumaha kamu misalkan abu ke perasaan yang nanti mah sekali dia ama jujur Mual. hah Mual. yang ke satunya sok sehat ya Neng, ya Iya, sok. Assalamualaikum Waalaikumsalam.